Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Dina ieu kasempatan urang ngamurojaah kana kitab Jurumiyah halaman genep 7 Babul I'robi. Babul I'robi ari ieu eta bab i'rob. Al-i'robu ari i'rob huwa ieu i'rob eta tagyiru awakhiril kalimi barobahna pirang-pirang tungtung kalimah li ikhtilafil awamili karana beda-beda na pirang-pirang amil ad-dakhilati anu asup alaiha kana eta awakhiril kalim labdon dina lapadna au takdiron atawa kira-kirana. Berarti kamari teh di murojaah cuang tingali kana bor. Berarti sakumaha anu tos dikauninga ku urang sadaya ari kalimah teh kalimah kabagi 3 bagian. Hiji aya kalimah isim. 2 aya kalimah fi'il. 3 aya kalimah harap. Di kalimah teh aya isim, aya fi'il, aya harap. Ngaran isim, ngaran fi'il, jeung ngaran harap eta teu kudu dibalikan deui. Dina hanca wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Takulantaran ieu mah rek ngajelaskeun bab i'rob, maka perlu dikanyahokeun isim teh aya 2. Fi'il oge kabagi 2. Aya isim mu'rob, aya isim mabni. Aya fi'il mu'rob, aya fi'il anu mu'rob, aya fi'il anu mabni. Kumaha haraf? Harap mah sakabeh harap eta mah mabni. Ta ari mu'rob teh anu kakeunaan ku i'rob. Ari mabni mah teu kakeunaan ku i'rob. Ta ari isim kakeunaan ku 3 i'rob. Sakumaha dina kitabna tingali kitabna halaman genep 7. Falil asma'i mangka eta tetep pikeun pirang-pirang isim. Min dalika tina i'rob arraf'u ari ropa wan nasbu jeung nasab wal khofdu jeung khofad wala jazma jeung teu jazm eta maujud fiha dina asma.
Berarti isim kakeunaan ku tilu i'rob. Hiji i'rob rofa, dua i'rob nasab, tilu i'rob khofad. Isim tara kakeunaan ku i'rob jazm. Walil af'ali jeung eta tetep pikeun pirang-pirang fiil. Min dalika tina i'rob arraf'u ari rofa wan nasbu jeung nasab wal jazmu jeung jazm wala khofdo jeung teu khofad eta maujud fiha dina af'al. Ta ari fiil kakeunaan ku tilu i'rob. I'rob rofa, i'rob nasab, i'rob jazm. Fiil tara kakeunaan ku i'rob khofad. Berarti skemana teh kieu. Isim aya mu'rob, aya mabni. Fiil aya mu'rob, aya mabni. Isim kakeunaan ku tilu i'rob. Hiji i'rob rofa, dua i'rob nasab, tilu i'rob khofad. Isim teu kakeunaan ku i'rob jazm. Fiil anu mu'rob, fiil kakeunaan ku tilu i'rob. Hiji i'rob rofa, dua i'rob nasab, tilu i'rob jazm. Ta ieu fiil teu kakeunaan ku i'rob khofad. Berarti lamun di jumlah lobana i'rob teh aya 4, aya rofa, aya nasab, aya khofad, aya jazm. I'rob anu sok asup kana isim jeung fiil aya 2, i'rob rofa jeung i'rob nasab. I'rob nu asup kana isim wungkul aya hiji nyaeta i'rob khofad. I'rob nu sok asup kana fiil wungkul nyaeta aya hiji i'rob jazm. Ta berarti i'rob tangaran i'rob teh taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha labdon aw takdiron. Sakumaha anu ti heula. I'rob teh aya 4, aya rofa, aya nasab, aya khofad, aya jazm. Sakumaha dina jurumiyah wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khofdun wa jazmun. Ta ieu i'rob anu 4 rofa, nasab, khofad jeung jazm ngabogaan ciri masing-masing, ngabogaan alamat masing-masing. Anu bakal dijelaskeun dina babu alamatil i'robi. Berarti kitab jurumiyah halaman 8 di dieu mah ya. Eta mah halaman 6 eta lirobi. Babu ma'rifati alamatil i'robi. Ari ieu eta bab nganyahokeun pirang-pirang ciri i'rob. Li raf'i eta tetep pikeun i'rob rofa arba'u alamatin ari 4 pirang-pirang ciri. Ad-dhammatu tegesna dhammah wal wawu jeung wawu wal alifu jeung alif wan nunu jeung nun. Jadi alamat rofa teh aya 4, dhammah, wawu, alif, nun. Ya kieu skemana.
berarti rofa ngabogaan ciri alamatuhu. Alamat rofa teh aya opat. Hiji domah, dua waw, tilu alif, opat nun. Tadi alamat rofa teh aya domah, waw, alif, nun. Saengke anu di alamatan ropa ku domah teh aya opat, sakumaha anu ti heula. Tingali di dina jurumiyahna fa amad domatu. Fa amad domatu mangka anapon ari domah. Eta fatakunu mangka bukti ieu domah. Eta alamatan jadi ciri. Li rof'i pikeun i'rob rofa fi arbaati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat. Fil ismil muprodi tegesna dina isim muprod, wa jam'i taksiri jeung jamak taksir, wa jam'il muannasi salimi jeung jamak muannas salim. Wal fi'lil mudhari'i jeung fi'il mudhari allazi lam yattasil anu henteu antel bi akhirihi kana akhirna ieu fi'il mudhari naon syai'un perkara. Di anu di alamatan ropa ku domah teh aya opat. Hiji isim mufrad, dua jamak taksir, tilu jamak muannas salim, opat fi'il mudhari anu can kaantelan naon-naon dina akhirna. Tah eta mah bab fi'il aya dina ilmu sorof. Oke, insyaallah dipaju jeung ilmu sorofna. Berarti gambar skemana kieu. Anu di alamatan ropa ku domah aya opat. Hiji isim mufrad, dua jamak taksir, tilu jamak muannas salim, opat fi'il mudhari anu can kaantelan naon-naon dina akhirna. Fi'lun mudhari'un alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari anu can kaantelan naon-naon dina akhirna. Di alamat ropa teh aya opat domah, waw, alif, nun. Anu di alamatan ropa ku domah aya opat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari anu can kaantelan naon-naon dina akhirna. Contoh isim mufrad lapad zaidun, lapad rojulun gitu. Rojulun ari lalaki. Ta ieu rojulun ari lalaki tarkibna teh mubtada. Sakumaha anu ti heula. Ari mubtada teh kudu rofa, rojulun ropa teh ropa. Alamat rofana domah sabab isim mufrad tuduh kana hiji.
Contoh jama taksir rijalun, ari pirang-pirang lalaki. Ta ieu rijalun tarkibna teh mubtada. Mubtada kudu rofa, alamat rofana domah sababna jama taksir. Aya logat pirang-pirang. Tingalian deui tina masalah anu ti heula. 3 muslimatun jama taksir. Jama muannas salim ari awewe muslim loba. Ta ieu muslimatun tarkibna teh mubtada. Ari mubtada kudu rofa, alamat rofana domah sababna jama muannas salim. Contoh deui yansuru, ta ieu teh fiil mudhari. Keur tingkah rofa, alamat rofana domah sabab fiil mudhari can kaantelan ku naon-naon dina akhirna. Can kaantelan ku alif dhamir tasniyah jeung kaituna. Tuluy alamat rofa teh wau. Ta ieu tingali deui dina kitab wa amma fa ammal wawu. Wa ammal wawu jeung anapun ari wau eta fatakunu mangka bukti ieu wau eta alamatan jadi ciri li rof'i pikeun i'rab rofa fi maudhi'aini dina 2 tempat. Fi jam'il mudzakkari salimi tegesna dina jama' mudzakkar salim. Wa fil asma'il khamsati jeung dina pirang-pirang isim anu 5. Wahia jeung ari asma'il khamsah eta abuka lapad abuka bapa anjeun. Wa akhuka jeung lapad akhuka dulur anjeun. Wa hamuka jeung lapad hamuka bibi anjeun atawa paman anjeun. Wa fuka jeung lapad fuka baham anjeun. Wa zu malin jeung lapad zu malin anu boga harta. Berarti wau jadi ciri pikeun i'rab rofa dina 2 tempat. Hiji jama' mudzakkar salim, 2 isim 5. Di skemana teh wau. Nah, wau jadi ciri kana i'rab rofa hiji dina jama' mudzakkar salim. Tingalian deui jama' mudzakkar salim. Contoh rajuluna ari pirang-pirang lalaki. Ta ieu rajuluna tarkibna mubtada. Mubtada kudu rofa, alamat rofana wau sabab jama' mudzakkar salim. Nu kadua dina isim 5. Isim 5 hiji abuka. Ieu alamat rofana wau. Nah ieu 2 akhuka. Alamat rofana wau. Hamuka. Alamat rofana oge wau. Fuka. Zu malin. Nah, ieu isim 5 abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Ieu leuwih ngareunahna bab isim mufrad, jama' taksir, jama' muannas salim, jama' mudzakkar salim, fiil mudhari jeung isim 5, tangke isim tasniyah jeung af'alul khamsah. Misah permasalahan penjelasanana. Ngan di dieu mah ngan saukur nganyahokeun anu dialamatan rofa ku dhammah sabaraha, ku wau sabaraha, ku alif sabaraha, ku nun sabaraha. Taina bagian alif. Taya tingali dina kitab wa ammal alifu.
Wa ammal alifu jeung anapun ari alif eta fatakunu mangka bukti ieu alif eta alamatan jadi ciri li rof'i pikeun i'rob rofa fi tasniyatil asma'i dina isim tasniyah khosotan barina tangtu. Jadi anu di alamatan rofa ku alif mah ngan hiji nya eta isim tasniyah. Teu encan engke misal masalah. Berarti sakemana anu di alamatan rofa ku alif teh isim tasniyah. Contoh tuduh kana dua isim tasniyah teh nalika rofana ku alif jaidani ku alif jeung nun ari dua jaid sakur nu tuduh kana dua eta tasniyah jaidani ari jaid dua jaid taya jaidani mubtada kudu rofa jaidani rofa alamat rofana alif sababna isim tasniyah. Taina bagian nun tingali dina kitab wa aman nunu wa amman nunu jeung anapun ari nun eta fatakunu mangka bukti ieu nun eta alamatan jadi ciri li rof'i pikeun i'rob rofa fil fi'lil mudhari'i dina fi'il mudhari idza tasola di mana-mana antal bihi kana mudhari naon domiru tasniyatin domir tasniyah fi'il mudhari nalika kaantelan ku domir tasniyah alamat rofana teh subutun nuni tetepna nun. Contoh yaf'alani taf'alani ao domiru jam'in atawa kaantelan domir jama' contoh yaf'aluna taf'aluna ao domirul muannasatil mukhotobati atawa domir muannasah mukhotobah contoh taf'alina tah ieu anu 5 wazan disebut af'alul khomsah. Jadi annun jadi ciri pikeun i'rob rofa dina af'alul khomsah dina fi'il 5. Berarti anu di alamatan rofa ku nun mah nyaeta af'alul khomsah fi'il 5. Af'alul khomsah fi'il 5. Jadi hapus lah. Af'alul khomsah hiji fi'il 5 teh yaf'alani ieu alif alif anu jadi ciri i'rob rofa yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna jeung taf'alina. Tah ieu fi'il 5. Berarti singkatna alamat rofa teh aya 4. Hiji domah, 2 wau, 3 alif, 4 nun. Anu di alamatan rofa ku domah aya 4 isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari nu can kaantelan naon-naon dina akhirna can kaantelan alif domir tasniyah, wau jamak jeung ya muannasah mukhotobah.
Nu kadua alamat ropa teh wau anu di alamatan ropa ku wau aya 2, hiji jama mudzakkar salim, 2 isim 5. Nu katilu alamat ropa teh alif anu di alamatan ropa ku alif aya hiji nyaeta isim tasniyah. Nu kaopat nun anu di alamatan ropa ku nun aya hiji nyaeta fiil 5. Ari fiil 5 lobana 5 nyaeta fiil mudore nu kaantelan ku alif domir tasniyah wau jama jeung ya muannasah mukhatabah yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Beres tab mertelakeun bab i'rob rofa jeung cirina jeung anu di alamatanana. Taina rek ngabahas i'rob nasab. Berarti tingali dina kitab walin nasbi khomsu alamatin. Walin nasbi jeung eta tetep pikeun i'rob nasab. Apa nih encan? Walin nasbi jeung eta tetep pikeun i'rob nasab khomsu alamatin ari 5 pirang-pirang ciri. Al fathatu tegesna patah, wal alifu jeung alif, wal kasrotu jeung kasroh, wal ya'u jeung iya, wa hadfun nuni jeung ngabuang nun. Teu mah alamat nasab teh aya 5, hiji fatah, 2 alif, 3 kasroh, 4 iya, 5 hadzaf nun, hadzfun nuni. Di skemana teh alamat nasab alamatuhu. Alamat nasab teh aya 5. Hiji fatah, 2 alif, 3 kasroh, 4 iya, 5 hadzfun nuni ngabuang nun. Berarti alamat nasab teh 5, fatah, alif, kasroh, iya, hadzaf nun. Mang Iman ngarti Mang Iman, ieu Mang Iman ieu geus jauh Mang Iman. Mang Dadang kumaha Mang Dadang? Dadang Alamul Huda anu ti Cianjur. Nu ti Bojongsari kumaha nu ti Bojongsari Mamang Eso? Mamang Mas J, Mamang Chandra ngalarti henteu ieu teh. Berarti alamat nasab teh aya 5, hiji fatah, 2 alif, 3 kasroh, 4 iya, 5 ngabuang nun. Taina rek mertelakeun anu di alamatan nasab ku fatah. Tingali Mang Iman kitabna tos aya halaman 8. Nu urang mah duka di dinya mah. Fa amal fathatu
Fa ammal fathatu mangka anapon ari fathah eta fatakunu mangka bukti ieu fathah eta alamatan jadi ciri lin nasbi pikeun i'rob nasab pi salasati mawadi'a dina 3 pirang-pirang tempat. Fil ismil mufrodi tegesna dina isim mufrad wa jam'i taksiri jeung jama taksir. Wal fi'lil mudhari'i jeung fi'il mudhari idza dakhala di mana-mana asup alaihi kana mudhari naon nasibun amil nawasib. Walam yattasil jeung teu antel bi akhirihi kana akhirna mudhari naon syai'un perkara. Teu mah anu dialamatan nasab ku fathah 3 hiji isim mufrad 2 jamak taksir 3 fi'il mudhari anu teu kaantelan ku alif dhamir tasniyah waw jamak jeung ya muannasah mukhatabah bari kaasupan amil nawasib. Jadi skemana kieu di anu dialamatan fathah teh alamatan nasab ku fathah hiji isim mufrad ieu panggih wae pasti jeung isim mufrad kudu ngarti iman isim mufrad 2 jamak taksir panggih deui jeung jamak taksir 3 fi'il mudhari idza dakhala ilah tingali we na kitabna idza dakhala ilah ila akhirihi nu teu kaanggeus. Contoh isim mufrad rajulan ta isim mufrad lalaki rajulan ka lalaki pi rajulan isim mufrad nalika tingkah nasab alamat nasabna fathah. 2 rijalan ka pirang-pirang lalaki ta ieu oge di alamatan nasab ku fathah sabab jamak taksir. Tangke ieu mah amil nawasib saperti contoh an yadriba ta ieu fi'il mudhari anu can kantelan ku alif dhamir tasniyah waw jamak jeung ya muannasah mukhatabah bari kaasupan ku amil nawasib. Kayak mah jadi ayadriba yadriba nasab alamat nasabna fathah. Nu kadua alamat nasab teh alif. Tingali deui kana kitabna. Wa amal alifu. Wa amal alifu jeung anapun ari alif. Eta fatakunu mangka bukti ieu alif eta alamatan jadi ciri lin nasbi pikeun i'rob nasab fil asmail khamsati dina isim 5. Nahwu ari contona eta ro'aitu ningali kuring abaka ka bapa anjeun tanu jadi contoh teh abaka ta eta abaka keur tingkah nasab alamat nasabna alif sabab mun keur tingkah ropa mah alamat ropana teh waw jadi abuka. Wa akhoka jeung akhoka wa ma jeung perkara asbaha anu nyarupaan eta ma zalika kana mazkur nyaeta abaka akhoka hamaka faka zamalin ti anu dialamatan nasab ku alif aya hiji nyaeta asmaul khamsah isim 5. Nu katilu anu dialamatan nasab ku kasroh. Alamat nasab nu katilu teh kasroh. Anu dialamatan nasab ku kasroh tah aya sabaraha ya tingali na kitabna.
Wa ammal kasrotu jeung anapun ari kasroh eta fatakunu mangka bukti ieu kasroh eta alamatan ciri lin nasbi pikeun nasab pi jam'il muannatsis salimi dina jama' muannas salim. Jadi anu dialamatan nasab ku kasroh oge ngan hiji nyaeta jama' muannas salim. Jama' muannas salim. Jama' muannatsis salimi. Contoh muslimatin ta ieu. Ka muslim awewe loba ta muslimatin ieu jama' muannas salim nalika tingkah i'rob nasab alamat nasabna kasroh. Alamat nasab nu kaopat teh iya. Ta ieu iya nyirian i'rob nasab dina sabaraha tempat tingali deui kitabna. Wa ammal ya'u jeung anapun ari iya eta fatakunu mangka bukti ieu iya eta alamatan ciri lin nasbi pikeun i'rob nasab pit tasniyati dina isim tasniyah wal jam'i jeung jama' mudzakkar salim. Berarti dua anu dialamatan nasab ku iya teh dua, hiji isim tasniyah, dua jama' mudzakkar salim. Nah, berarti anu dialamatan nasab ku iya teh hiji isim tasniyah, dua jama' mudzakkar salim. Contoh isim tasniyah jaidaini. Ka dua jaid tuduh kana dua isim tasniyah. Taya jaidaini isim tasniyah keur tingkah i'rob nasab alamat nasabna iya jaidaini. Lamun mudzakkar salim rajulina. Ta ieu rajulina lalaki ka lalaki loba. Ieu jama' mudzakkar salim keur tingkah nasab alamat nasabna iya. Jadi nu ngabedakeun tasniyah tingkah nasab jeung mudzakkar salim tingkah nasab teh dina harkat samemeh iya. Lamun tasniyah mah patah, lamun mudzakkar salim mah kasroh jaidaini. Tasniyah mudzakkar salim rajulina. Tasniyahna rajulina rajulaini. Mudzakkar salimna jaidaini zaidina. Lah nu ngabedakeun ieu. Ari tasniyah mah memeh i aini jaidaini. Lamun mudzakkar salim mah ina rajulina. Nu kalima alamat nasab teh ngabuang nun. Ta ieu ngabuang nun nyirian dina sabaraha tempat tingali deui wa amma hadzfun nuni. Wa amma hadzfun nuni jeung anapun ari ngabuang nun eta fayakunu mangka bukti ieu hadzfun nuni eta alamatan ciri lin nasbi pikeun i'rob nasab fil af'alil khamsati dina pirang-pirang fi'il 5 allati anu rob'uha ari rofa'na af'alul khamsah eta bisa batin nuni kalawan tetep nun. Ta anu dialamatan nasab ku ngabuang nun teh nyaeta af'alul khamsah fi'il 5 af'alul khamsah. Ieu bab fi'il perlu kana ilmu sorof. Jadi yaf'alani keur tingkah rofa tadi teh yaf'alani
contoh dia lah yaf'alani yaf'alani fi'il mudhari keur tingkah rofa alamat rofana nun tuluy dinasabkeun an make amil nawasib an yaf'ala dibuang nunna tangga buang nun ieu jadi ciri i'rob nasab. Berarti alamat nasab aya 5 hiji patah 2 alif 3 kasroh 4 iya 5 hadzfun nuni. Anu di alamatan nasab ku patah aya 2 3 hiji isim mufrad 2 jamak taksir 3 fi'il mudhari anu can kaantelan ku waw dhamir tasniyah alif dhamir tasniyah jeung iya muannasah mukhatabah bari kaasupan ku amil nawasib. Nu kadua alamat nasab teh alif anu di alamatan nasab ku alif hiji asmaul khamsah fiil isim 5. Alamat nasab nu katilu kasroh anu di alamatan nasab ku kasroh aya hiji jamak mudzakkar jamak muannas salim. Alamat nasab nu kaopat iya anu di alamatan nasab ku iya 2 hiji isim tasniyah 2 jamak mudzakkar salim. Alamat nasab nu ka-5 ngabuang nun anu di alamatan nasab ku ngabuang nun teh hiji nyaeta af'alul khamsah. Beres tah bab ciri rofa jeung ciri nasab jeung alamat jeung anu di alamatan nasab anu di alamatan rofa. Taina bagian ngabahas i'rob khofad. Hapuslah Mang Iman pause we Mang Iman tulis nu katilu teh khofad tingali karena kita walil khofdi. Walil khofdi jeung eta tetep pikeun i'rob khofad salasu alamatin ari 3 ciri. Al kasratu tegesna kasroh wal ya'u jeung iya wal fathatu jeung patah. Berarti alamat khofad teh aya 3 hiji kasroh 2 iya 3 patah. Ieu meureun ye lah kapurna. Mang Iman alamat khofad teh aya 3 hiji kasroh kasroh 2 iya 3 fatah. Alamat khofad teh aya 3 kasroh iya fatah. Tapi anu di alamatan khofad ku kasroh aya sabaraha tingali deui tina kitabna fa amal kasrotu. Fa amal kasrotu mangka anapun ari kasroh eta fatakunu mangka bukti ieu kasroh eta alamatan ciri lil khofdi pikeun i'rob khofad. Fi salasati mawadi'a dina 3 pirang-pirang tempat fil ismil mufradi al munshorifi tegesna dina isim mufrad anu munshorif. Wa jam'i taksiri al munshorifi jeung jamak taksir anu munshorif. Wa jam'il muannatsis salimi jeung jamak muannats salim. Ti anu di i'roban anu di kasroh
jadi ciri pikeun i'rab khofad gitu dina 3 tempat. Anu di alamatan kasroh, anu di alamatan khofad ku kasroh aya 3. Hiji isim mufrad, al munsorif anu ditanwinankeun ke sama isim mufrad anu munsorif. 2 jama taksir anu munsorif. Ai munsorif teh ditanwinan. 3 jama muannas salim. Ci 2 3 anu di alamatan khofad ku kasroh aya 3 isim mufrad anu munsorif. Contoh bi zaidin, ta zaidin teh isim mufrad bari ditanwinan eta keur tingkah khofad, alamat khofadna kasroh. Rijalin bi rijalin ta eta rijalin jama taksir anu ditanwinan keur tingkah khofad, alamat khofadna kasroh. Muslimatin eta jama muannas salim keur tingkah khofad, alamat khofadna kasroh. Alamat khofad nu kadua nyaeta iya, ta iya ieu nyirian dina naon ye iya. Tingali kitabna. Wa ammal ya'u jeung anapon ari iya eta fatakunu mangka bukti ieu iya eta alamatan ciri lil khofdi pikeun i'rab khofad fi salasati mawadi'a dina 3 pirang-pirang tempat. Fil asma'il khamsati tegesna dina isim 5 wa tasniyati jeung isim tasniyah wal jam'i jeung jama mudzakkar salim. Berarti anu di alamatan khofad ku iya 3. Nah, anu di alamatan khofad ku iya 3. Hiji asmaul khamsah. Abika, akhika gitu. 2 isim tasniyah. Jae daini bijae daini. 3 jama mudzakkar salim jaidina bijaidina. Nah, berarti anu di alamatan khofad ku iya teh hiji isim 5, 2 isim tasniyah, 3 jama mudzakkar salim. Alamat khofad anu katilu teh patah, ta ieu patah nyirian kana naon dina sabaraha tempat. Tingali wa amal fathatu. Wa amal fathatu jeung anapon ari fatah eta fatakunu mangka bukti ieu fatah eta alamatan ciri lil khofdi pikeun i'rab khofad fil ismi dina isim alladzi layan sorifu anu tara narima tanwin ieu ladzi. Berarti anu di alamatan khofad ku patah mah hiji nyaeta isim goer munsorif. Tangke dina kitab anu panjang caritana ngajelaskeun goer munsorif. Ayeuna mah cukup singkat talar ieu kabeh anu di alamatan i'rab anu katilu teh khofad. Alamat khofad teh 3 kasroh iya fatah. Anu di alamatan khofad ku kasroh 3 isim mufrad munsorif, jama taksir munsorif, jama muannas salim.
anu di alamatan khopad ku iya 3 isim 5 isim tasniah jama mudzakkar salim. Anu di alamatan khopad ku patah hiji isim goer munsorif. Taina bagian ngabahas i'rob anu kaopat terakhir nyaeta i'rob jajem. Taya alamat jajem duka sabaraha tingali kitabna walil jajmi. Walil jajmi jeung eta tetep pikeun i'rob jajem. Alamatani ari 2 ciri tuh i'rob jajem ngan 2. Asukunu tegesna sukun wal hadfu jeung ngabuang nun. Berarti alamat jajem teh 2. Alamat jajem teh 2 hiji sukun 2 hadzfun nuni. Taya sukun nyirian i'rob jajem dina sabara tempat tingali kitabna tina fa ammas sukunu. Fa ammas sukunu mangka anapun ari sukun eta fayakunu mangka bukti ieu sukun eta alamatan jadi ciri lil jazmi pikeun i'rob jajem fil fi'lil mudhari'i dina fi'il mudhari as-shahihil akhiri anu sahih akhir. Berarti anu di alamatan jajem ku sukun teh hiji fi'il mudhari fi'lul mudhari'i as-shahihil akhiri tangke dina sorof eta mah. Pokoknya bab fi'il mah leuwih rinci dina sorof, penting ngaji ilmu sorof. Jadi alamat jajem 2 hiji sukun 2 hadap nun. Anu di alamatan jajem ku sukun hiji fi'il mudhari anu sahih akhir anu mu'tal akhir mah beda deui. Nu kadua alamat jajem teh hadfun nuni ngabuang nun. Saya ngabuang nun nyirian kana i'rob jajem dina sabara tempat. Tingali deui kitabna. Wa amal hadzfu jeung anapun ari ngabuang nun eta fayakunu mangka bukti ieu hadzfu. Eta alamatan ciri lil jazmi pikeun i'rob jajem fil fi'lil mudhari'i dina fi'il mudhari al mu'tali anu mu'tal akhir. Al mu'talil akhiri anu mu'tal akhir. Wa fil af'ali jeung dina pirang-pirang fi'il allati anu ropuha ari ropana eta lati eta bisa batin nuni kalawan tetep nun. Di anu di alamatan jajem ku ngabuang nun teh 2 hiji fi'il mudhari anu mu'tal akhir ke dina sorof sabab fi'il teh aya sahih akhir aya mu'tal akhir jeung sajabana. Fi'lul mudhari'i al mu'talil akhiri. Nu kadua af'alul khamsah fi'il 5. Berarti alamat jajem aya 2 sukun jeung hadzaf nun. Anu di alamatan jajem ku sukun hiji fi'il mudhari anu sahih akhir. Lam yadrib contoh lam yadrib ta ieu yadrib teh fi'il mudhari keur tingkah jajem alamat jajemna sukun. Nu kadua alamat jajem teh ngabuang nun. Ari ngabuang nun
Jadi ciri kana i'rob jajem dina dua tempat, hiji fiil mudhore anu mu'tal akhir engke dina sorof. Nu kadua af'alul khomsah, fiil 5. Yaf'alani jadi lam yaf'ala. Jadi masalah fiil eta mah engke dijelaskeunana dina ilmu sorof. Tadina ilmu nahu mah cukup heula nganyahokeun i'rob sabaraha, alamat i'rob sabaraha, jeung anu dialamatanana teh naon wae. Tangke bagian paslun al mu'robatu kismani. Jadi kalimah anu diiroban teh kabagi dua. Aya nu diiroban ku harkat, aya anu diiroban ku huruf. Wallahu a'lam bishawab.